Dongeng Sunda jejer carios Cipanon Bedog warisan Aki Sokah. Kaum dangu dulur sadayana ieu carios dimimitian baheula di hiji mangsa anu geus lila kaliwat aya hiji lemur nu asri katelahna lemur pasir geulis. Lemurna can loba jalma, imah-imahna ge masih keneh pangung, tihangna tina kayu jati nu geus kolot, hateupna tina eurih atawa kirai. Mun peuting datang caangna ukur tina cempor nu pating kiceup, lir bentang nu ragrag ka bumi. Di eta lemur aya hiji pamuda anu ngabogaan ngaran nyaeta si Darim. Budakna tegep dadeg samerge kulitna rada poek kusabab mineng kapanasan di sawah. Si Darim teh incu hiji-hijina ti saurang pandai besi nu kawentar nyaeta Aki Wiranta. Ayeuna Aki Wiranta teh geus tilar dunya ninggalkeun warisan anu dianggap ku batur mah ukur barang rongsokan. Dina hiji poe wanci layung keur meujeuhna mabra di langit kulon. Warna langitna beureum semu koneng, mata keung tapi endah. Si Darim keur diuk di tepas imahna nu geus rada dengdek tihangna. Panonna neuteub ka jauhna ka puncak Gunung Cupu nu katutup halimun kanel. Ki, naha hirup teh ieu kieu teuing nya Gerentes si Darim bari ngusap dada. Lemur pasir geulis keur kakeung, cai hese pepelakan loba nu dipalingan ku jawara-jawara titahan Juragan Sasmita, saurang pengusaha nu hayang ngawasa sakabelahan di dinya. Si Darim ngarasa teu walak kaya, leungeun kosongna teu bisa ngalawan kakuatan nu jahat. Manehna nangtung tuluy asup ka jero kamar leutik nu bau lebu jeung haseup menyan ti tinggal akina. Di juru kamar aya hiji bungkusan lawan bodas nu geus rada kusem. Memeh maotna Aki Wiranta kungsi carita. Darim incu Aki ulah waka dibuka je bungkusan iwal di anjeun ngarasa dunya geus mimiti poek jeung anjeun geus siap nanggung kaberatna. Kitu cacaritana Aki Wiranta mangsa harita. Ku leungeun nu ngaleper si Darim muka eta bungkusan lalaunan pisan. Srog tina jero lawan bodas teh kaluar hiji bedog. Sarangkana tina kai sanak keling nu diukir motif naga sungsang. Gagangna tina tanuk muning bule nu bodasna ciga gading gajah. Pas leungeunna si Darim nyagap gagangna aya hawa tiis nu ngalir tina dampal leungeun terus kana jantungna. Hatena ngadadak ratug. Waktu si Darim nyabut eta bedog tina sarangkana, sring aya sorang yang leutik. Pamor bedog teh herang nyacas, tapi aya semu hideung di tengahna. Eta bedog teh teu herang ciga kaca, tapi ciga cai talaga nu jero. Poek tapi mere bayangan nu jelas. Sanajan di jero kamar keur poek eta seukeutna bedog teh ciga nu mere cahya sorangan. iya bedog ninian teh Ceuk si Darim ngahlas nyebut ngaran pakarang nungan saukur dicaritakeun dina dongeng samemeh sare ku akina. Si Darim ngusap wilah bedog ku jempolna teu karasa getih netes tina ramona.
Sakali netes eta getih langsung diserep ku wilah bedog, leungit tanpa urut. Di luar, tatangga ngadadak jempe. Sato-sato nu biasa gandeng, sakadang anjing nusok ngagonggong, kabeh pating jarempe ciga nu sieun ku sima nu kaluar tina imah si Darim. Eta bedog teh lain ukur pakarang, eta bedog teh boga nyawa. Si Darim neuteub enteung nu geus kusem, kalangkang dirina dina enteung teh ciga nu robah. Panonna nu biasana leuleuy ayeuna mah katembong seukeut lir panun heulang nu keur ngincer mangsa. Aki nah kuring sanggup mawa ieu sima. Ceuk si Darim, manehna teu nyahoeun yen di luar imah aya jalma nu keur ngintip tina sela-sela bilik awi. Hiji jalma nu boga niat jahat, nu geus lila nungguan eta pakarang kaluar tina panyumputanana. Eta jalma nu nyempot di luar bilik teh daya lian ti Ki Sanca. Manehna teh centeng kepercayaan Juragan Sasmita anu ti beurang keneh dititah ngintip imah panggung si Darim. Niat awalna mah Ki Sanca teh hayang neangan lolongkrang pikeun maling barang pusaka Aki Wiranta. Da kudu nunganana geus kanyahoan yen si Aki boga simpenan nu hargana mahal. Wanci layung beuki ngolotan, warna beureum di langit dalaunan kasilih ku poekna sanekala. Harita Ki Sanca katenyo nahan napas, panonna teu kicep-kicep, noong tina sela bilik awi nu bolongna leutik. Tapi naon nu ditembongkeun di jero kamar harita ngadadak ngancurkeun sagala kawanina tina sela-sela bilik. Ki Sanca nenyo pamor eta bedog ngaluarkeun cahaya rumek nu matak geuman. Sabot eta bedog dicekel ku si Darim, rupa si Darim nu sasarina katempo kawas pamuda basajan tur leuleuy teh. Ceuk tetenyoan Ki Sanca mah robah pisan. Dina poekna kamar ciga aya kalangkang maung lodaya nu keur nangtung ditukangeun si Darim, mawa wibawa nu kacida pikasieunana. Ki Sanca beuki mureleng tina sela bilik, napasna ditahan sataker tanaga. Di jero kamar si Darim masih keneh neuteub eta bedog buligir. Pamorna mere cahaya rumek nu matak geuman kana raga Ki Sanca. Nah harupa si Darim bet jadi kitu. Gerentes Ki Sanca dina jero hatena, turna mimiti ngalaper. Dina tetenyoan manehna si Darim teh ciga boga sima maung lodaya. Di jero kamar si Darim ngarasa awakna panas. Leungeun nu nyekel gagang bedog ngadadak beuki pageuh. Urat-urat dina pigeulangna pating perket kaluar. Aya hawa nafsu nu ngagoda batinna. Mun kieu mah saha wae nu wani ngaganggu bakal modar ku dewek. Ceuk si Darim, sorana parau, rada ngagerem. Panonna beureum neuteub seukeut ka hareup. Hei Juragan Sasmita, Juragan Edan, isukan ku aing pindo sia. Hahaha. Sabot kitu kadenge dug dug dug, sora bedog magrib ti tajung ngadadak nabuh katengtreman. Si Darim ngarenjak, kalangkang Aki Wiranta ciga nemongan dina pikiranna, mere pepeling nu kacida pentingna. Darim pakarang seukeut mah babari diuji kana tangkal, tapi seukeutna hate diujina kunahan nafsu, ulah dikawasa ku beusi Darim. Si Darim ngarenghap panjang, awakna nu tadina kaku teh lalaunan jadi leuleus deui.
Astagfirullahaladzim. Hampura Ki, kuring hampir poho. Pokna bari lulungu. Atuh gancang si Darim ngasupkeun deui eta bedog kana sarangkana. Srep, harita keneh hawa panas di jero kamar sirna. Si Darim cengkat rek muru ka pancuran, tapi ceulina nu awas ngadenge sora regang garing ditincak di luar. Pretek, Saha eta? ceuk si Darim bari ngareret seukeut ka pelebah bilik nu bolong. Ki Sanca nu keur noong ngadadak soak pasangrok jeung panon si Darim. Waduh, cilaka kanyahoan. Gerentes Ki Sanca bari ruas ka bina-bina. Teu loba catur deui atuh. Ki Sanca malik tuluy lumpat ti babaranting sataker tanaga. Kubrag, manehna nabrak pagar awi nepi ka rubuh. Terus ngejat ka jero poekna kebon cau. Teu nolih deui kana calana nu kasasaak kuruyuk. Si Darim neuteup ka jalan satapak bari nangkep harigu. Pasti eta teh ditahan juragan Sasmita. Gerentesna, Aduh Ki, sigana rahasia ieu bedog geus bocor. Isukan lemur ieu moal tengkrem deui. si Darim ngarenghap panjang, tuluy lalaunan nutup hordeng kamar, nyiapkeun diri mapag badai nu bakal datang. Sanggeus nutup hordeng kamar, si Darim nangtung lalaunan. Hatena masih ratug, tapi manehna sadar yen wanci magrib geus ampir lekasan. Atuh gancang harita si Darim curut turun ti imahna, tuluy ngetayep muru ka pancuran nu aya di tukangeun imah. Didinya cai ngagolontor tina talang awi. Sorana patemalan jeung sora jangkrik nu mimiti reang dina sela-sela jukut. Si Darim katenyo mimiti wudu. Barang cai antel kena kulitna, karasa tiis nyerep kana sungsum balung. Seutik-seutik micieun hawa panas pangaruh bedog tadi. Rasa adigung jeung nafsu nu ampir ngawasa batina lalaunan palid kabawa ku cai wudu. Ngajadikeun hatena leuwih panceg tur tentrem. Sanggeus beres, manehna tuluy rusuhan muru ka tajug lemur rek nyumponan kawajiban. Samentara eta rada nenggang ti lemur pasir gelis, ngajedig hiji gedong tohaga anu kacida agrengna. Imahna tembok kanel, nenggang sorangan di luhur pasir leutik, dikurilingan ku pagar kai jati anu luhur. Eta teh imah juragan Sasmita kaum dangu. Malahan mah keluarga makatahna juragan kedut juragan Sasmita teh. Eta juragan Sasmita teh jalma pangbeungharna tur pangkoretna deui. Hawa di sabudareun gedong eta karasa kacida jempena. Ngan ukur kadenge sora angin nu ngahiliwir nebak tatangkalan badag di buruanana. Di tepas gedong nu caangku lampu cempor, harita teh juragan Sasmita keur diuk ngabaheuhai dina kursi jati. Beungeutna nu brewos ka temong beureum, katojo cahaya lampu. Leungeunna katenyo nyekel cangkir cikopi pait. Sungutna ngebul ku udud bako. Panonna neuteup kalebak ka palebah lemur nu poek, ciga nu keur nunggu mangsa. Teu lila diantarana kadenge sora suku lumpat rurusuhan muru ka gedongna. Gubrag, panto pagar disurungkeun sataker tanaga. Katenyo Ki Sanca asup keburuan bari renghap ranjung, ciga nu beak napas. Baju kampretna kotor, calanana soeh kasasaak kuruyuk tea. Manehna langsung nyuuh dina ubin tepas. Pas pisan hareupeun juragan Sasmita. Aduh juragan, ampun. Oh, untung kuring bisa kabur.
Ceuk Ki Sanca bari ngahegak, sorana pegat-pegat bakat ku capek. Juragan Sasmita ngarenjak nepi ka cikopina modal saeutik. Naon maneh teh Sanca? Datang-datang sigan beli udag bagung kitu. Kumaha hasilna si Darim teh nyimpen bedog teh tinggal lakina oi. Juragan Sasmita melotot, sorana handarwan mata kimir. Atuh harita Ki Sanca katenyo nguniang cengkat bari nyekel tuurna nu masih keneh ngeleper. Leres juragan. Bener pisan panyangka juragan teh eta bedog sanes bedog samane ya juragan. Waktu dibuka ku si Darim dina bungkusna cahayana herang tapi rumek. Barang dicekel hawa di jero imahna ngadadak jadi hareudang kacida. Kuring nenyo sorangan tina salabilik juragan. Sorot panon si Darim jadi robah, jadi seukeut ciga panon maung juragan. Juragan Sasmita katenyo kerung, alisna centik, tapi dina hatena lain rasa sieun nu datang, kalah nafsu sarakahna nu beuki ngagedur. Terus nah ilaing bet kabur tiba paranting kitu. Ngerakeun pisan ilaing mah oi. Ceuk Juragan Sasmita bari nyerengeh licik. Aduh juragan, kuring kanyahoan juragan. Si Darim ngareret seukeut ka palebah bilik lebah kuring nyumput. Teuteupanna aduh siga nu nembus kana jantung kuring juragan. Suku kuring nepi ka leuleus satulang sandi. Kuring geus teu kuat nahan mawanen juragan. Nya lumpat bae satakeur tanaga kabur ti dinya. Kitu tah juragan. Ki Sanca nyaritakeun kajadian nu sanyana bari masih ngadeg-deg. Ngadenge carita Ki Sanca, Juragan Sasmita lain karunya kalah ngabarkatak seuri. Sora ceurina awuhan minuhan tepas gedongna. Jasad borangan si laing mah Sanca euy. Ku budak bau cikur jeung ukur ditetep ge geus leles tukur. Eta mah pangaruh si mah bedog kungkul Sanca euy. Budak kamari sore ciga si Darim moal lila bisa nyepeng pakarang ciga kitu euy. Juragan Sasmita katenyo nangtung, tuluy lempang ku kurilingan ditepas bari ngusapan kumis baplangna. Panona moncorong, pinuh ku akal culika. Sanca dengekeun euy. Mun bener eta bedog teh boga komara jeung kakuatan gede, eta barang kudu pindah ka leungeun dewek euy. Ku eta bedog taya saurang ge warga atawa jawara lemur nu wani ngalawan ka dewek euy. Sakabeh tanah di pasir gelis bakal jadi milik dewek euy. Tapi juragan, kumaha ngarebutna? Si Darim ayeuna mah siga nu beda. Kuring ge asa leutik purih pami kedah adu harepan mah. Temal Ki Sanca ngomong lelaunan. Belegug maneh mah Sanca euy. Saha nu nita ngarebut penting ya keneh. Ceuk Juragan Sasmita. Isukan Sanca euy, wanci pecat sawed. Urang datangan imahna, urang eueuh heula ku duit atawa biasa tanggung. Keur nukeran eta bedog euy. Mun manehna daek alus, tapi mun manehna wangkelang. Juragan Sasmita eureun ngomongna tuluy mere isyarah nyiksik beheung ku curugna. Bejaan barudak sejen Sanca euy. Isukan kudu marawap bakakas. Mun si Darim bedagong babad imahna euy, rebut bedogna ku cara kasar. Ki Sanca ukur bisa ungeuk, najan batina masih kene ngarasa miris ku teutepan si Darim. Manehna leuwih sieun ku ancaman Juragan Sasmita. Peuting eta di sabudareun pasir gelis kaayaan karasa beki simpe. Di tajug lemur si Darim keur husu wiridan sanggeus rengse salat. Nyiapkeun batina mapag poe isukan. Ari di gedong tohaga nu nanggang ti lemur
Juragan Sasmita keur satekah pola nyusun akal jahat keur ngarebut eta pusaka. Pocapkeun harita waktu terus nyerelek ganti ku isuk. Barang berai hibar panon poe harita geus mimiti moncorong ti tebeh wetan. Mere hawa haneut anu matak seger kana raga. Kaayaan di lemur pasir gelis geus mimiti rame ku sora jalma nu rek barang gawe. Aya nu nanggung pacul rek ka sawah. Aya oge ibu-ibu nu ngaganong boboko rek ka cai. Malahan aya oge barudak nu keur pating lelumpatan bari pating gorowok suka bunga. Sora hayam jago geus reang kongkorongok patemalan jeung baturna. Dina dahan kai manuk laletik pating araclok. Aya nu keur nyicis jangjang bari recet patemalan. Aya oge nu keur gigibrig bari moyan. Bangun nu keur suka bunga mapag poe harita. Kitu deui sora tongeret menireang dina tangkal kai namahan haneutna suasana di suku pasir. Nanging di tengah sawah girang anu pernahna rada jauh ti lemur, si Darim geus teu tadi keneh anteng macul. Sorana ukur kadenge sora pacul nu ninggang taneuh baseuh. Keclu, keclu, keclu. Teh batur ukur aya manuk pit nu pating jalenger dina galengan sawah. Si Darim katenyo nangtung sakedap bari ngusap tarangna nu geus pinuh ku kesang. Manehna neuteup ka arah lemur nu mimiti haneuteun ku haseup tina hau-hau warga nu keur nyangu. Sedengkeun harita di imah gedong nyata di imah Juragan Sasmita. Harita teh Juragan Sasmita katenyo leumpang ka ditu ka dieu dina tepas gedongna bari ngenyot udud bakona. Di hareupeuna katenyo Kisanca geus siap kairing tilu urang centeng anyar nu barosongot pisan beungeutna. Nu teu lian eta teh nyaeta si Boma, si Jaluk jeung si Rangge. Sanca, Boma Jaluk urang ge. Hayu urang datangan si Darim ayeuna keneh euy. Ceuk Juragan Sasmita bari ngagibrikeun kampretna. Sorana handaruan ciga sora gelap. Juragan, orang bereskeun. Ceuk si Boma bari nyengir nemongkeun huntuna nu koneng ku bako. Atuh geus kitu mah teu loba catur deui. Bralah harita keneh rombongan Juragan Sasmita ngalabring ninggalkeun gedong. Sukuna bating garablig ninggang jalan taneuh. Barang tepi kaluhureun gawir. Kisanca ngeureunkeun lengkahna bari nunjuk ka lebak. Eleh Juragan, rek ka imahna geuning mangkulukna oge aya di ditu. Keur macul itu geuning. Ceuk Kisanca bari mureleng ka handap ka arah si Darim. Tah, kabeneran euy. Hayu urang sampeurkeun. Ceuk Juragan Sasmita bari langsung turun ti gawir. Dituturkeun ku centengna nu pating garblig leumpangna dina galengan sawah. Si Darim nu keur anteng macul ngarenjak. Manehna nancepkeun paculna kana leutak terus nangtung ajeg bari mencerong seukeut ka arah rombongan Juragan Sasmita. Darim, daruhula euy, macul teh. Aya urusan penting. Juragan Sasmita ngagorowok bari nangkep harigu. Si Darim ungah kagalengan sukuna pinuh ku leutak. Aya naon deui Juragan? Tumben pisan keur salungsur ka sawah kuring geuning. Ceuk si Darim bari nutup kalem. Juragan Sasmita nyerengeh licik. Katenyo leungeunna ngodok pesak calanana.
Ulah lebat caturim. Eta bedog titinggalaki maneh. Maning bikin kadewek euy. Tukeran ku Yudit perak Ceuk Juragan Sasmita bari nemongkeun duit perak. Si Darim katenyo gideg panceg. Sorana henteu gimir. Ampura juragan, sanes kuring nampik pangasih. Tapi ieu barang teh amanat ti aki, moal diduitkeun, moal ditukeurkeun ka dunya barana. Bedegong maneh mari. Boma jalurang ge hantem. Juragan Sasmita mere parintah bari mundur ka tukang. Atuh teu dingkekeun deui harita si Boma narajang ti heula bari mesat bedogna. Siap, hiu. Bedogna nyabet ke arah beheung tapi si Darim merikat merengkelkeun awakna ka handap ngagiwar sakilat. Plos, bedogakan angin. Si Jalu nu awakna jangkung badag nyoba ngarontok ti tukang bari ngagorowok. Modar sadari. Tapi si Darim leuwih rikat, manehna malik bari miceun tanaga dina sukuna. Duk dua tajongan si Darim nengal pisan kana dada si Jalu. Wah, aduh. Ceuk si Jalu bari ngadalik dekat tukang. Beungeutna pias bari nyekel dadana nu sesek. Kurang ajar. Si Darim ngagerem, manehna luncat ka tukang. Celeng. Tuluy gancang nyokot bungkusan lawan bodas tina hanapeun tangkal cau nu ngahaja diteuneum di dinya. Seret, bedog warisan aki dibuka tina sarangkana. Cahaya bodas mencorong tina pamor bedog. Kisanca narajang satakeur tanaga. Trang, ceger. Bedog Kisanca adu hareupan jeung bedog si Darim. Sora besi diadu meuni harus pisan nepi ka kaluar si lalatu. Aduh, panas. Ceuk Kisanca bari ngadalik deug mundur tinu lengkah. Leungeunna ngaleper linu ciga ka setrum. Si Rangge nyoba narajang ti gigir, tapi si Darim leuwih rikat muterkeun awakna. Plak, leungeun si Rangge ditepak nepi ka bedogna murag kana leutak. Pluk. Teu anta parah deui suku kenca si Darim disabetkeun kana gado si Rangge. Wah. Ceuk si Rangge bari langsung ngajengkang ke tukang namru kana leutak sawah. Jebur. Montong sok gadala kerja kawani mah. Si Darim ngagorowok sorana jero miboga sima. Si Jalu nu tadi geus ngadalik deug maju deui mawa iteu kai. Hiu. Trang. Pakarang si Jalu semplak jadi dua ditakis ku si Darim. Dina gerakan nu sakilat ujung bedog si Darim heuna kana leungeun si Jalu. Seret, getih beureum nyururu ngeclak kana leutak sawah. Waduh, ampun. Ceuk si Jalu bari mundur rusuhan nyekel leungeunna nu raheut. Si Darim ngarenyag nenyo getih. Hatena nu tadina panas ngadadak ratug deui. Astagfirullah, aki. Ceuk si Darim bari ngadeg-deg panonna neuteup kana getih nu ngeclak. Juragan Sasmita reuwas nenyo anak buahna geus pating jarengkang teu bisa walak kaya. Sanca, pakai siasat sejen. Hayu, urang mundur heula. Ceuk Juragan Sasmita bari malik lumpat ti heula. Harita teh kaum dangu lalumpatna satakeur tanaga. Juragan Sasmita jeung anak buahna rarusuhan kabur ti sawah. Pating lalu uncat dina galengan. Bari sakali-kali aya nu ti soledat kana leutak. Lumpatna pating balacir nanggung wirang. Centeng nu tadi gaya teh ayeuna mah geus teu nolih deui ka dununganna. Ngan hayang gancang nyalametkeun dirina masing-masing. Sanggeus rombongan Juragan Sasmita pating balecir nanggung wirang. Kayaan di sawah girang teh dadak sakala jadi jempling deui. Sawah anu bieu pisan dipake patelak teh
Ayeuna mah ukur kadenge sora angin nu ngahiliwir mapai daun kirinyuh jeung tangkal harendong anu aya dina gawir sawah. Sabenerna mah sawah girang teh lumayan lega, nanging kebenaran poe eta mah ukur si Darim anu keur digawe teh. Eta sawah nu keur dipacul tadi ku si Darim teh kaum dangu nyaeta sawah titinggal akina, nyaeta Aki Wiranta. Atuh kaum dangu urang gancangkeun wae carita wanci rumangsang geus kalewat. Caturkeun wae geus maju ka pecat sawed. Panon poe geus luhur. Karasa panasna mimiti nyongkag kana sirah. Si Darim masih keneh nangtung ngajanteng dina galengan. Panonna nitip kan eta bedog. Anu pamorna masih keneh nyahayaan. Dina tungtung bedogna aya sesagetih si jalu anu mimiti garing. Astagfirullahaladzim, naha jadi kieu? Ceuk si Darim, lalaunan bari ngeleper leungeunna. Manehna nangtung bari lilis. Terus lalaunan diuk dina saung sisi sawah. Tuluy meresihan eta bedog make lawan bodas, lalaunan pisan. Saban getih tina ujung bedog kausap, hatena nyeredet, ras inget kana amanat akina. Atuh sanggeus kitu mah, harita si Darim katenyo cengkat, tuluy manehna meresan pacul, tuluy dibawa. Kitu deui bedog pusakana, diteuneun deui kana bungkusan lawan bodas. Ditalian rapih pisan, terus disolendangkeun. Harita teh si Darim tuluy kebat leumpang muruka imahna. Sabot keur ngalewat jalan satapak deket pancuran, gok Pa Amprok jeung Mang Uhid anu keur nanggung suluh meuni mumul. Elah, Mang Darim, tumben geus mulang bacul teh. Eta kunaon baju meuni kalotur kitu sieun tos disoledat. Ceuk Mang Uhid bari ngudar tanggunganana. Pruk atuh suluh teh diteuneun. Manehna neuteup penasaran nenyo rupa si Darim nu pias muka gebah. Nyata Mang, aya-aya we. Ieu tadi teh soledat dina galengan, dadana amru kana litak. Temal si Darim bari micin beungeut. Leungeunna katenyo memener solenang bedogna. Oh, marhati Bang, kudu hati-hati. Ari Mang mareuwas we nyerupa hidup ciga nu tas manghiduri. Ceuk Mang Uhid bari nunyuk kana beungeut si Darim. Sumohon Mang, mangga tuh Mang dipayun. Temal si Darim bari terus ngalengkah gancang. Manehna embung lila ditanya, bisi nyalahan ngajawabna meureun. Sabot nepi ka deukeut buruanana, si Darim ngalewat hareupeun imah Ceu Isoh. Katenyo Ceu Isoh kerurusuhan meresan poe pare tina giribig. Nah geuning Ceu poe pare teh geus dijahitan. Beurang keneh padahal mah tos garing gitu. Ceuk si Darim bari ngeureunkeun leumpangna, tumanya ka Ceu Isoh. Ceu Isoh ngareret, bari anger leungeunna mah ngeurihkeun poe pare kana dingkul. Jang Darim geuning. Sumohon Sujang, ieu Ceu teh bade kacai. Pare eueuh nu nunggu. Loba hayam deui, nyantos we ku Ceu teh dijahitan ayeuna. Ceuk Ceu Isoh bari nyusut kesang ku tungtung kabayana. Nah Jang Darim geus balik di sawahna. Biasan masuk kaburit lin. Sumohon nyata Ceu, rada kirang garenah ya teh awakna lah. Temal si Darim ponok bari terus ngalengkah muruka imahna sorangan. Ceu Isoh ngaraneg meresan parena, paneutupna marengan lengkah si Darim anu siga nu lungrah. Sanyana mah Ceu Isoh teh lain jalma jauh, masih kene aya bau-bau sinduk. Baraya keneh ka kulawarga si Darim teh ti inungna. Ceu Isoh harita katenyo ngahlas. Hatena kagagas nenyo kaayaan si Darim.
Dedah teuing maneh teh Sujang. Gerentesna lalaunan bari ngusap dada. Karunya teuing budak teh sanggeus arwah kolotna. Nanaon teh sagala sorangan. Estuning nu geulis pisan hirupna. Leos atuh si Darim muru ka imahna. Teu langsung ungah, tapi manehna muru ka pipir imahna. Nuna pacul di deket kanang hayam. Kek atuh, manehna diuksak gedeung dina golodog. Ngarengha panjang, bangun nu berat nyangga beban batin. Tuluy manehna muru ka pancuran gigireun imah. Kukumbah suku jeung leungeun anu kalotor ku leutak. Atuh sanggeus rada bersih, manehna ungah asup ka jero imah. Sanggeus asup ka jero imah, si Darim katenyo ganti pakaian anu kalotor ku baju kampret nu bersih. Kek atuh, manehna diuk dina samak pandan, bari nginum cai tina kendi. Regot, nikmat pisan, kasinglar halabhabna. Badogna diteuneun, digigireunna. Manehna tuluy ngahuleng, ras inget kana mangsa nu geus kalewat. Inget ka kolotna, nyaeta Bapak Rusman jeung Ambu Siti nu geus taya di kieuna. Bari ngahuleng si Darim harita teh neuteup bilik imahna nu geus mimiti butut. Cipanuna oge katenyo mimiti ngemeng. Pak Ambu, hapunten Darim. Gerentesna lalaunan. Sorana peura bakat tingku sono. Sono Darim teh Pak Ambu, nanging naha hirup teh bet mawa Darim kana urusan getih ieu. Darim teh sieun Pak Ambu, sieun teu bisa ngajaga amanat aki. Manehna ngusap beungeutna ku dua dampa leungeun. Ngarasa nu ngeulis ka cida. Tuluy manehna nimbang-nimbang lampah. Mun manehna tetep di imah, Juragan Sasmita pasti bakal datang deui mawa balad nu leuwih loba. Kuring kudu nyingkur sementara sangkan lembur teu milu panas. Harewosna bari panceg. Teu karasa harita teh caturkeun wae wanci geus lewat lohor. Si Darim katenyo meresan pakaianna sababaraha siki diasupkeun kana buntelan sarung. Manehna oge makel timel jeung uyah. Memeh init si Darim katenyo nulakan panto jeung jandela. Cung atuh harita keneh manehna mangul buntelan kaluar ngalewatan panto tukang. Susulumputan pisan. Mapai jalan kebon awi sangkan teu kaciri ku tatangga. Orang tunda heula lampahna si Darim anu ingkah ti lumur pasir geulis. Nyaeta rek muru lumampah ka Gunung Cupu. Atuh gancangna carita urang caturkeun wae wanci teh geus nincak sariak layung. Harita teh Juragan Sasmita keur diuk ditepas bari kekerot. Beungeutna beureum semu hideung, bakat tingku amarah campur reuas. Manehna ngageprak meja. Brak! Sanca, dewek emang kaget tengah modar, uy. Ceuk Juragan Sasmita bari neuteub seukeut kaki Sanca. Teu nyangka dewek mah Sanca, uy. Si Darim budak satepak kitu, bet boga jajaten anu sakitu hebatna, uy. Gerakanna sakila, tajongan oge mampu majung kangkun sirangge. Bener-bener jago silatna budak teh, uy. Ki Sanca anu keur ngusapan leungeunna anu masih karasa linu unguk lalaunan bari nyureng. Leres Juragan, silatna memang bersih, nanging aya nu langkung pikasieunun. Eta si matina bedogna Juragan. Nalika eta bedog ditarik ti nasarangkana,
Hawa di sawah girang teh robah jadi panas. Pangrasa kuring mah eta bedog miboga kekuatan anu luar biasa juragan. Ceuk Kisanca sabot kitu torojol pemajikan Juragan Sasmita nyata nyiratna. Katenyo mau baki anu sina goreng pisang jeung cikopi panas nu haseupna masih ngebul. Aya naon eta akangna? Menyarekan batur kitu. Mangga ye laleuteul angguran mah. Ceuk nyiratna bari neureun baki dina meja. Maneh diuk gigireun salakina tuluy mere beja. Ye akang. Nyiratna katenyo Noel. Aya naon nyai? Ih ari akang dangukeun heula. Kan kuring teh kadieu teh mau beja anyar. Cenah tadi pagawe urang nu geus balik ngarit. Beja ka kuring. Pajarkeun teh nyo si Darim durusuhan mah buntelan cenah. Kabur susulumputan muru ke arah Gunung Cupu cenah. Si anu isian ku akang. Ngadenge kitu Kisanca langsung nyerengeh. Panona mencrong mangihan siasat. Tah, iya kesempatan orang juragan. Manehna kabur ka gunung teh memang kudu dimangpaatkeun. Urang tebarkeun siasat anyar juragan. Siasat naon sancaeut? Fitnah juragan. Bejaan warga lemur. Yen si Darim teh kabur lantaran geus muhit ilmu hideung. Sangkan warga sieun tur nganggap si Darim teh mau mamala keur lemur pasir geulis. Kitu tah juragan. Juragan Sasmita seuri bunga, hatena sugema. Wahahaha. Alus pisan siasat maneh teh sancaeut. Satuju dewek mah sancaeut. Bejaan warga ulah nepi kaya nunulungan si Darim euy. Urang jion manehna jadi musuh masyarakat. Kitu gunem caturna Juragan Sasmita jeung centengna. Ayeuna urang caturkeun deui si Darim. Harita teh si Darim terus leumpang nanyak mapai hieumna tetangkalan. Langit geus mimiti reup-reupan. Si Darim eureun sakedeung dihanapeun tangkal kiara anu gede. Si Darim neuteup kahanap ke arah lemur anu lampu cemporna mimiti pating kariceup. Hampura warga lemur. Kuring ini lain kusabab sieun. Tapi kuring embung ieu bedog mau mamala ka urang sarerea. Ceuk si Darim bari nangkep buntelanana meuni pageuh pisan. Manehna tuluy nuluykeun deui lengkahna muru ka Gunung Cupu. Si Darim terus ngalengkahkeun sukuna mapai jalan satapak anu beki lila beki nanyak. Kaayaan di sabudeurana geus mimiti poek cakueum. Sora satu leutik geus mimiti reang. Nambah keungna hawa leuweung di suku Gunung Cupu. Si Darim katenyo ngaraneg sakedeung. Manehna nangtung hareupeun hiji guha anu liangna katutup ku akar tetangkalan anu geus kolot. Eta guha teh katelahna guha pamunahan. Tempat anu ku urang lemur mah dianggap sanget sarta tarayan wani ngadeuketan. Bismillah. Nya di dieu pisan. Kuring rek matuh keur sementara mah. Harewos si Darim bari plus asup ka jero guha anu hieum. Di jero guha si Darim mimiti meresan tempat. Manehna ngumpulkeun dahan kai jeung kalapa garing anu aya di sabudeureun lawang guha. Pikeun nyaangan eta guha, si Darim tuluy nyokot batu seuneu dina buntelanana. Tuluy digesekkeun kana tapas garing nepi ka biji latuh kemang seuneu. Seutik-seutik seuneu teh ditiup nepi ka hurung atuh kaum dangu.
Bray, mere cahaya jeung kahanetan tina katirisan anu mimiti nyecep kana kulit. Jagat tuh urang tunah heula ngeunaan kaayaan si Darim di jero guha kasampeur deui. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di lemur pasir geulis. Harita teh angin peuting ngahilewir mawa hawa nu rada beda jiga mawa beja anu panas. Boh di pancuran, boh di warung, nepi ka di tepas masjid. Warga keur maceh ngomongkeun si Darim. Kocapkeun harita teh di warung Maitoh. Harita teh aya sababaraha urang lalaki keur ngariung bari ngopi. Aya Mang Sodik, Mang Kemed, jeung Mang Udin. Kisanca oge aya nyelap di dinya. Terus mamanas ku omonganana sangkan warga teh percaya kana carita licikna. Eleh, nyari kitu dong Darim teh ilmu hidungnya. Asa teu percaya kuring mah oi. Ceuk Mang Kemed bari nuna gelas kopina. Ari Mang Kemed, teu apal gitu. Kapan si Jalu teh ayeuna keur nahan ka nyeri di imah Juragan Sasmita. Nah kunaon kesanca si Jalu? Kapan tatu si Jalu teh Mang Kemed? Eta teh ulah si Darim. Temal Kisanca bari muraleng. Bejana mah tadi aya nu nenyo si Darim kabur ke arah Gunung Cupu mawa buntelan. Tah, sadeui nu wani cicing di gunung sanget kitu. Mun lain nu keur nyampurakeun ilmu setan. Mang Sodik jeung Mang Udin silih reret. Bari beungeutna semu bingung jeung sieun. Maranehna ngabalieur tina paneuteup Kisanca. Asa teu percaya meureun, tapi beja geus nemrak. Harita teh Ceuisoh anu kabeneran keur meuli uyah ka warung ngaraneg sakedeung ngadenge omongan Kisanca kitu. Hatena asa dirames. Teu mungkin Jang Darim kitu. Gerentes Ceuisoh dina jero hate. Manehna hayang milu nyarita, hayang ngabela anak barayana. Tapi nanya warga anu geus kahasut sarta aya Kisanca di dinya. Ceuisoh ukur bisa cicing bari nahan kasedih. Tuluy manehna ngaleos gancang muruk ka imahna. Cag urang teu neun heula kaayaan di warung. Urang balik deui ka Gunung Cupu. Harita teh di jero guha, seuneu anu tadi ditiup ku si Darim ayeuna geus mimiti ngababela. Cahayana nyangan sakuliah rohangan guha anu pinuh ku batu tetesan cai. Cahaya seuneu harita oge nyangan pakarangna nyaeta bedog warisan aki anu diteuneun di gigireuna. Kaum dangu harita teh si Darim katenyo diuk si duru bari nangkep tuur. Neuteub seuneu anu pating gurilap. Hatena asa berat. Ras inget ka kolotna, ras inget ka Ceuisoh jeung warga lemur anu pasti ayeuna keur geger. Sakedapan mah manehna ngarasa aya nu aneh. Hawa di jero guha teh nu tadina tiis nyecep dadak sakala jadi karasahaneun tur rada eungap. Manehna tuluy neuteub ke arah poekna guha anu leuwih jero. Tina sela-sela batu anu hieum ujug-ujug tinggal aya dua cahaya anu hurung warna beureum siga panon sato anu keur neuteub seukeut ka manehna tina jero poek. Si Darim langsung waspada, leungeunna lalaunan nyabak perah bedogna. Saha eta? Ceuk si Darim bari panceg, sorana peura nahan kaget. Harita teh aya sora anu berat tur jero, siga anu kaluar tina jero bumi. Kadenge mata kukur ayeun tina jero poekna guha. Darim, tuhuan, waktuna, iya bedak geus udang tina sarena. Maneh anu kapilih pikeun nyangking si mana. Si Darim ngunyang hudang,
Leungeunna pageuh nyekel perah bedog. Hatena ratug, naha bener ieu gunung teh aya pangeusina atawa ieu teh mangrupa sora tina jero bedogna sorangan. Si Darim masih ngajanteng hareupeun durukan anu keur ngabebela. Cahaya seuneu nemongkeun ka langkangna anu jangkung dina dingding guha. Manehna nyekel pageuh perah bedogna, napasna rada ngahegak. Sanajan seuneu durukan geus mere cahaya, tapi panon si Darim teu lesot neuteup ka arah poekna guha anu leuwih jero. Nenyo dua cahaya beureum anu hurung moncorong. Harita teh sora satu peuting meuni reang. Ngaran-ngaran di leuweung gunung atuh. Kitu deui sora bueuk harita teh kadenge di sada. Kitu deui di luar guha, harita teh kadenge aya sora nu ngagerem. Nambahkeunna kaayaan di dinya. Si Darim harita teh kadenge ngagerentes dina hatena. Naha sora nu tadi teh keluar dina ieu bedog kitu atawa ieu guha teh emang aya pangeusina. Manehna beuki waspada. Sabot kitu tina poekna guha anu hieum, harita teh bijil hiji sosok anu jangkung badag. Lain sato ganas, lain oge siluman jahat. Nanging hiji aki-aki anu make papakean serba bodas. Buukna panjang bodas ngarumai nepi ka tak-tak. Eta cahaya beureum teh kaum dangu tetela geuning tina paneuteub panonna anu moncorong. Nembongkeun sima anu kacida hebatna. Saha anjeun? Nah anjeun pangeusi ieu gunung? Ceuk si Darim. Bari masang kuda-kuda, sorana ngageter seutik, nahan kaget. Eta sosok teh ngaraneg tuluy seuri lalaunan. Sora seurina meuni mumul minuhan rohangan guha. Ulah sieun anakku. Aki ngan saukur sisa amanah anu nyelak dina eta bedog. Aki bijil sama maneh mawa eta pusaka ke tempat anu merenah, nyaeta ka guha pamunahan. Nyayu pisan guhana. Si Darim ngarenjag. Sanajan wujudna jangkung badag, eta sora anu berat teh ayeuna makarasa jentre dina ceuli si Darim. Ciga sora anu mindeng ngadongengan manehna nalika keur leutik. Aki Wiranta. Harewos si Darim. Leungeunna mimiti ngalapar, lain ku sieun, tapi ku rasa sono anu kacida. Nah aki bet aya di dieu. Kapan aki teh paparan tos pupus? Ya Darim, aki memang geus teu aya di kieuna. Tapi simak jeung doa aki mah tetep nicingan eta bedog pikeun ngajaga maneh. Ceuk eta sosok Jirim bari nutup seukeut kana bedog. Dengekeun Darim, ieu guha teh disebut pamunahan. Artina tempat pikeun munah atawa ngaleungitkeun niat jahat. Aki nyieun eta bedog baheula di dieu dibarengan ku kecelakna Cipanon Dua. Sangkan eta pakarang bisa nyalametkeun lemur tina kadoliman. Si Darim neuteub bedogna ras inget kana kasedihna. Jadi ieu kekuatan teh asalna tina Cipanon Aki. Nya Cipanon kasedih pikeun pabeneran. Ayeuna maneh kudu siap dihanap di lemur. Fitnah juragan Sasmita geus macuh. Warga keur mun ka dieu mawa obor jeung amarah. Maranehna geus kahasut ku omongan licik pisan.
Cagat tuh, orang tunda heula kayaan di jero guha. Ke kasampur deui. Ayeuna urang caturkeun kayaan di lemur pasir geulis. Nalika peuting beuki maju. Harita teh di buruan imah juragan Sasmita, kaayaan teh kacidarame na reang ku sora warga ciga di pasar we, tapi pinuh ku hawa panas. Aya meureun kana 10 urang lalaki mah anak buah juragan Sasmita jeung sababaraha warga anu geus kahasut ku omongan Ki Sanca. Maranehna markel obor jeung pakarang. Aya nu mawa arit, aya nu mawa parang, aya nu mawa bedog, aya oge nu mawa awi mencos jeung sajabana. Dulur-dulur, sarerea. Ceuk juragan Sasmita bari nangtung dina golodog. Sorana mamanas ka warga. Si Tarim geus kabur ka Gunung Cupu. Urang huruk ayeuna keneh. Memeh lemur urang tumpur. Satuju, Ruruk tumpes si Darim. Ceuk Mang Sodik bari ngangkat oborna. Sabot warga arek arinit, torojol ceisoh lumpat bari rusuhan. Eren heula dulur-dulur, ulah waka percaya. Ceisoh nangtung hareupeun rombongan warga, bari mepelingan sangkan warga ulah sasar lampah. Nenyo ceisoh kitu, Ki Sanca nyakakak. Tuluy manehna nyurungkeun awak ceisoh nepi ka ngagubrak atuh. Nyingkir, Cuk. Ieu mah urusan lalaki. Lamun Ucu terus ngabela, artina Ucu oge milu jeung si Darim. Kitu ceuk Ki Sanca harita. Atuh sanggeus kitu marombongan warga teh mimiti ngalengkah muru ka arah Gunung Cupu. Obor-obor maranehna siga naga anu keur ngarayap dina poekna peuting. Sora obor anu katebak angin jeung lengkah suku anu pating laliud nambah geumanana suasana peuting harita. Kaum dangu ayeuna urang balik deui ka Gunung Cupu, nyaeta di jero guha. Di jero guha harita si Darim nangtung panceg, sanggeus ngadenge pituduh ti akina. Sosok Aki Wiranta tadi lalaunan ngiles, asup deui kana pamor bedog anu harita teh katenyo ciga aya cai anu ngalir dina beusina. Jaga diri maneh Darim. Tungguan maranehna di suku Gunung. Ulah nyerang ku amarah, tapi serang ku kasedih anu bersih. Antepkeun bedog eta anu nyarita. Les sora eta laun-laun leungit. Si Darim nyolenangkeun bungkusan bedogna. Manehna nangtung di lawang guha. Nenyo kahanap ke arah suku gunung di kajauhan. Ririakan obor warga mimiti katemong nyangan jalan setapak anu nanyak. Si Darim ngarenghap panjang. Cipanona mimiti nyalangkrung deui. Harita teh wanci teu karasa. Geus nyarelek beuki peuting. Meh bae nincak ka tengah peuting anu jempling. Di langit bentang-bentang siga numbung nemongan, katutup ku mega hideung nu baradag. Ciga nu miluna langsa kana nasib anu keur kasorang ku si Darim. Angin gunung ngahiliwir mawa hawa tiis. Ngagelebug nebak tatangkalan di jalan satapak anu barala ku kakayon. Si Darim geus kaluar tina guhana. Tuluy ngetayep lalaunan teu beda ti ucing ngintip beurit muru kana hiji batu badag anu nang tawing di sisi jalan. Bari nyekel pageuh bungkusan bedog, si Darim neuteup ka handap suku gunung. Katenyo cahaya obor peting kurilap beuki deukeut. Waduh, bener cek si Aki euy. Warga keur muru ka dari ieu, meni loba kitu. Waduh.
Harewos si Darim bari hatena ratu. Ras inget ka dulur-dulur salemurna anu aina keur kapoekan ku fitnah. Harita teh rombongan juragan Sasmita meuni oyah-oyahan bari lalumpang. Ngalit ngengkeuy ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang pinang muru ke arah gunung. Aya kana 17 urang mah, 10 warga anu kahasut, 5 urang anak buah juragan Sasmita anu marelu, katambah Ki Sanca jeung juragan Sasmita. Eta aleutan teh teu karasa beuki ngadeukeutan ka si Darim nu keur nyumput dina batu. Aleutan meuni peting laliud, nyorot-nyorotkeun oncorna ka saban juru tetangkalan jeung sela-sela batu. Nalika cahaya obor nyorot kana sela batu badag, teu kanyahoan salah saurang warga kadenge aya nu ngajerwok meuni tarik pisan. Oloh, batur lemur. Dulu itu siga si Darim. Ceuk eta jalma nu taya lian nyaeta Mang Acim bari nyurungkuikeun oborna ke arah batu badag. Atuh rombongan warga langsung ngarandak, oncor-oncorna disorotkeun ke arah batu nepi ka caangem prai. Juragan Sasmita jeung Ki Sanca maju ka hareup bari seuri. Nenyo si Darim geus kanyahoan. Hei, Darim, wani oge oi, maneh nemongan. Ceuk juragan Sasmita bari molotot. Nah, gening silai nyumput siga burit Darim. Geus beres bohit ilmu setana euy. Si Darim lalauna nangtung kaluar tina panyumputana. Juragan, kuring ka dieu teh nyingkur sangkan lemur teu geger ku fitnah anu disebar ku anjeun. Alah, tong loba alesan si laing Dim. Ki Sanca katanya maju bari nyekel bedog. Denyo dulur-dulur, si Darim geus wani ngalawan. Serang dulur-dulur. Atuh warga anu mimitina ragu tapi nanyok Ki Sanca kitu mah. Harita maranehna oge milu kakebah. Si Darim geus teu bisa dicicik. Nenyo rombongan nu rek narajang, harita si Darim lalaunan muka kain bodas anu mungkus bedogna. Hiu, hiu. Sora eta bedog tengah hiung sedih, ciga sora Cipanon anu murag tina soca aki wiranta baheula. Atuh warga nu tadi narek narajang teh dadak sakala ngarandeg. Hatena anu tadina teas ayeuna mah dadak sakala jadi laleah, ciga aya kasedih anu nyerep kana batinna. Sora naon eta euy? Ceuk salah saurang warga, ngadeg-deg obora beh murag. Nenyo kitu Ki Sanca meukeun. Nenyo warga mimitian laleah hatena. Setan, ieu mah panyerepan. Raga maneh sapat ku bedog dewek si Darim. Jeleng, Ki Sanca luncat, awakna hampang, tapi miboga tanaga ciga banteng bayangan. Manehna narajang, bari nyabetkeun bedogna, muka telah sabetan orewelang. Siu, bedog teh nyiuk nguru kana beung si Darim. Si Darim teu gimir, barang bedog geus deukeut, si Darim ngageserkeun suku kencana ka tukang. Awakna mengpar seutik nyingkahan sabetan. Wer. Angin tina bedog Ki Sanca nebak buk si Darim. Ki Sanca muterkeun awakna, bedogna disabetkeun deui ti handap. Rek nugar tur si Darim. Si Darim rikat luncat ka luhur. Nalika suku manehna nincak deui taneuh, bedog nu masih aya dina sarangka teh ditakiskeun. Ki Sanca beuki maceuh, bedog diangkat luhur-luhur, tuluy dikadekeun sateker kebek muru kana mun-munan. Si Darim nangtung panceg, masang kuda-kuda pageuh bumi. Bedog dina leungeunna diangkat pikeun nahan. Tang.
Bedog Kisanca anu sakitu seukeutna teh dadak sakala atuh kaum dangu potong jadi dua. Kisanca ngajerit. Wah! Awakna kabetas ku kakuatan sima anu kacida hebatna, nepi ka manehna ngacleng aya kana sabara lengkah. Tuluy nang karak bengkang dina taneuh. Warga anu nanyok kajadian eta beuki soak, mimitian sadar yen Juragan Sasmita teh salila ieu geus mere pituduh anu salah. Nenyok Kisanca geus eleh jajaten bari bedogna potong jadi dua. Juragan Sasmita katara beungeutna beureum siga besi etah beuleum bari kekerot nahan amarah anu geus muncak. Anak buahna anu limaan teh sabenerna mah geus rek maju rek milu nerajang mantuan Kisanca anu geus namru teu walak kaya tapi gancang dicarek ku Juragan Sasmita. Cari cing marane. Ulah pipiluan. Ieu budak mangkuluk teh bagian dewek. Ceuk Juragan Sasmita bari sorana ngageter baketing ku ambek. Juragan Sasmita katenyo lalaunan ngasupkeun leungeunna kana saku bajuna. Ngaluarkeun hiji barang anu dibungkus ku lawan hideung. Barang eta teh geuning tetela kaum dangu. Hiji ali batu beureum delima anu katinggalina siga anu hurung dina poekna peuting. Cenah eta ali teh pakarang pamungkasna anu miboga kakuatan seuneu pikeun numpes musuh-musuhna. Ningali kumaneh dari ieu pakarang nu bakal nyebut nyawa maneh. Juragan Sasmita luncat ka hareup bari nyorongkeun ali dina ramona ka arah si Darim. Tina ali eta bijil cahaya beureum anu panasna kacida ciga rek ngaduruk hawa di sabudeurna. Warga anu aya di dinya pating jarerit bari ngarjak ka tukang sabab sieun tarerab ku cahaya panas anu kaluar tina ali juragan. Si Darim nenyok kitu teu gimir sanajan manehna ngarasa hawa beuki panas nebak kana kulitna. Manehna lalaunan ngangkat bedogna. Pamor bedog anu tadinya hiung sedih ayeuna mah katingali beuki caang nyerep cahaya oncor sarta cahaya beureum tina ali Juragan Sasmita. Juragan, eureun Juragan, sing emut dunya mangan saukur papajangan. Ceuk si Darim bari panceg masang kuda-kuda pageuh bumi. Tapi Juragan Sasmita geus poek titinggalian. Manehna narajang ku gerakan anu kacida gancangna. Leungeunna anu mawali teh dikulibekeun rek neungeul careham si Darim. Eta cahaya beureum tina ali teh nyamran siga kilat. Si Darim lalaunan muterkeun awakna mengpar ka kencak. Nyingkahan serangan panas. Tuluy nakis serangan Juragan Sasmita ku bedogna anu masih keneh dina sarangka. Dua kekuatan diadu sora ngabledug teh teu beda ti sora gludug di tengah poe ereng-erengan. Mata katorekan ceuli. Cahaya beureum tina ali Juragan Sasmita dadak sakala atuh siga nu pareum nalika katarajang ku sima tina bedog si Darim. Juragan Sasmita ngarasa leungeunna panas sarta ngadeg-deg kacida. Ali nu jadi agul-agulna teh dadak sakala atuh kaum dangu beulah jadi dua nguragana taneuh jadi lebu. Warga anu nenyo kajadian eta kacida soakna maranehna nenyo Juragan Sasmita nu tadina gagah ayeuna mah nyuuh kana taneuh ciga hayam ka banyur ku cai. Manehna nyekelan leungeunna anu ngaleper daya tangan pangawasa. Hampura dari hampura. Ceuk Juragan Sasmita bari tunggara menta tulung. Si Darim neuteub ka Juragan Sasmita ku teuteupan anu pinuh ku kasedih lain ku amarah. Sanes kakuring minta hampura mah Juragan, tapi ka warga anu salila ieu ku anjeun geus dibobodo.
Warga anu aya di dinya kaasup Mang Acim jeung Mang Sodik lalaunan ngadeukeutan si Darim. Hatena nu tadina teu as teh ayeuna mah bener-bener geus laleah. Maranehna sadar yen si Darim teh lain mawa mamala, tapi mawa bebeneran anu salila ieu ditutupan ku kasarakahan Juragan Sasmita. Atuh sanggeus kitu mah harita kaayaan di suku Gunung Cupu teh anu tadina harengheng ku amarah ayeuna mah dadak sakala jadi jempling. Angin peuting ngahiliwir mah wakatengtreman nyapu sesa-sesa cahaya panas tina ali Juragan Sasmita anu geus jadi lebu. Juragan Sasmita masih kene nyuuh dina taneuh, awakna namru taya tangan pangawasa. Leungeunna anu tadi dipake narajang teh masih keneh ngadegdeg bakat tingku soak nenyo kekuatan pendog si Darim. Warga anu 10 orang teh kaasup Mang Acim jeung Mang Sodik lalaunan ngadeukeutan si Darim. Maranehna neuteup ka si Darim ku teuteupan anu pinuh ku rasa kaduhung. Hatena nu tadi teu as jiga batu teh ayeuna mah geus laleah sagemlengna. Sabot warga keureting harewas mente hampura Ki Sanca nu tadi nangkarak bengkang teh mimiti nguniang hudang lalaunan bari nyakelan dadana anu karasa eungap. Nenyo Juragan Sasmita geus teu walakaya Ki Sanca ngeteyep lalaunan tuluy ngaleos ingkah nyulusup kana poekna kakayon teu kanyahoan ku batur. Kitu deui anak buah Juragan Sasmita anu limaan. Nenyo dununganna geus rubuh mah maranehna oge ting laleos kalabur. Yang Darim, ampura mamangnya. Ceuk Mang Acim. Mamang geus kapoekan ku omongan Juragan Sasmita. Mamang dosa geus milu ngarurukan ieu rek nyilakakeun hidup. Ampura jang. Si Darim lalaunan nyarungkeun deui bedogna. Manehna nyekel tak-tak Mang Acim ku rasa deudeuh. Sawios Mang, kuring mah teu miboga rasa dendam. Kuring mah ukur sedih we. Nah bet mah manis dunya bisa nutupan rasa duduluran urang. Si Darim tuluy nyamperkeun Juragan Sasmita anu masih keneh midangdam. Juragan, bedog ieu teh amanat ti Ake Wiranta. Sanes pakarang pikeun ngajago, tapi pepeling sangkan orang emot yen kabengharan mah moal dibawa maot. Kaduhung mah tarati heula Juragan. Juragan Sasmita ngan saukur bisa tungkul kawirangan. Cipanuna murag kana taneuh. Warga anu aya di dinya tuluy sabilulungan. Juragan Sasmita anu geus teu walakaya teh digarotong lalaunan ku warga pikeun dibawa turun ka lemur. Sanajan maranehna keheul ge, tapi rasa kamanusaan mah tetep aya. Juragan Sasmita dibawa balik pikeun nanggung jawabkeun sagala lampahna hareupeun balarea. Gancangna ieu carita urang caturkeun wae isukna nalika sarengenge mimiti muncung hul ti belah wetan. Kaayaan lemur pasir geulis karasa leuwih tiis. Juragan Sasmita anu geus sadar kana kasalahanana masrahkeun deui lahan tatanen anu baheula dicokot sacara licik ka warga. Manehna janji rek hirup leuwih bener sarta moal ngalakukeun kajahatan deui. Sedengkeun si Darim harita teh katanya nangtung di buruan imahna neuteuk bedog Cipanon anu ayeuna mah geus ayem dina sarangkana. Manehna ngarengga panjang ngarasa panas hate sarta kesedih anu salila ieu nyicingan batina geus sirna. Cipanon dina eta bedog geus jadi ubar pikeun lemur anu keur gering ku kasarakahan. Atuh pungkasna ieu lalakon si Darim harita teh hirup tentrem jadi patani anu jujur sarta bedog Cipanon tetep dijaga jadi pepeling pikeun turunanana. Yen bebeneran mah moal bisa ditutupan ku mega hideung sarta kasedih anu bersih bakal salawasna mawa katengtreman.